Oh judulnya, judulnya. Ya udahlah. Iya tos ya. Langsung we tatep. Tepuk tangan. Kau lah budak. Kamajuan kota Karawang endangna nu mantap bagja kota Karawang pangkal perjuangan kalau cintaku suka jadinya sama-sama ku kan jadinya satu sama. Kalau sudah pergi nih sayang, berpisah ku tak kuat. Jangankan 1 minggu sayang, sehari ku rindu bareng. Kita sama-sama suka, kita sama-sama cinta. Biar saja orang mau bilang Gusti Nu Agung tatep ai kamu Aya apa? nu diuruskeun teh cinta we jeung cinta mending muntara kandas mah tong sok waka cinta-cintaan heula usaha we heula nu bet geus coba duit mah gampang tong boro neng Cimoy neng Kekei Neng Suci sekalipun pasti nyamperkeun tah. Geus aya nama bikin bangga heula yeuh bapak jeung emak. Mohon apa? Nyarek usaha ge da. Usaha naon zaman ayeuna? Nya usaha mah usaha naon we. Nu penting mah halal. Zaman ayeuna mah komo usaha naon nu hese. Nu penting mah niat. Gitu teh nama arek usaha ada usaha naon arek dagang modalna arek gawe ka pabrik da nyaho sorangan pan zaman ayeuna mah kudu make duit wae loba pabrik ge di urang mah angger we urang-urangna mah kasedekeun. Duh Gusti Nu Agung anak jeung bapak kieu we pagaweana teh singaliung lain arusaha mah budak rewel wae yeuh geus teu boga susu acan maneh deui anak panggedena teu bisa diandalkeun pisan Tuh cek apa ge naon saruana dagang-dagang duit atuh maneh teh nepere beunghar duh nyi duit di mana temenang dosa eta teh beunghar ge moal mantak barokah nya usaha matakan ge Abang tukang bakso, mari sini, aku mau beli. Abang tukang bakso, cepat dong kemari, sudah tak tahan lagi. Satu mangkok saja, 5.000 perak, yang banyak baksonya. Tidak pakai saus, tidak pakai sambal, tapi minta pakai. tah coba budak halayang jajan duit teu boga ongkohna tuh da meni loba boga budak teh pan menang hayang heueuh da nyai panu ngabibita wae saruana nyaeta kitu puguh Ya geus ari kitu carana mah tatep rek mangkat are ka mana maneh tatep pokona satungtung tatep can sukses tatep moal waka balik usaha ka mana usaha mah di dieu weh tong ninggalkeun emak tatep mangkat
Tatep, tatep, tatep. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Tatep, 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 tatep. Aing maneh gandeng atuh ngerakeun ka power pisan. Di sepanjang rokok gue, minum aja kopi gue, makan aja bareng gue. Bentar. Perasaan ada yang kurang kita nih, Aren ada, Kastiman ada, mana teh? Siapa sih tas sih? Kurang ya. Muhammad Karto Manggolo Praja Mustika Jaya Ramadan. Enggaknya mau padahal mah. Tatep gak ada, Wah, kurang kane nih, Leuwih kane deui, lamun aya udud, kopi, cinta, wih, pasti kane pisan eta mah. Maju si Karto mah ngabucin. Jamet. Jamet. Naon maksud ngan jamet? Jamet naon ieu teh? Jamet kuproy. Hoist the colors high. Kita goyang lagi, bro. And who do you think you are? Running around eating stars, collecting up charm hearts, tearing love apart. You're gonna catch the cold from the ice inside your soul. So don't come back for me. Who do you think you are? Bentar. Sebenarnya si Tatep aya di Songgolo Muda. Ya udah, ayo kita mangkat aja bersama-sama kita ke saung. Meni pabelit kamu mah deui. Pusing. Ya ampun, gini-gini amat hidup. Kecintaan, kandas. HP, dadas. Duit di kantong, koredas. Lumpangin meninggus asa soronda. Ya ampun. Wajar bila saat ini mirip pada kalian yang hidup bahagia kasih suasana indah ramah yang selalu aku bandingkan dengan hidupku yang kelam. Tiada harga diri yang kali hidupku terus bertahan.
Pokona tatep kudu aya perubahan. Tatep rek mangkat di lembur ieu. Bongana hese usaha di lembur sorangan ge. Deh, ngomong-ngomong, ieu saung sarepi kieu. Kamarana yang rekan? Banyak teman, banyak ilmu kita mau. Ini cerita anak gaul, bukan drama Korea. Kenapa lu? Asem banget muka lu, kayak ketek. Kenapa lu? Siapa ya? Udah lupa lu sama gua. Ingat gak lu waktu lu meeting, kemana-mana lu gua antar. Lu minta jemput, gua jemput. Banget kan lu. Pusing, bingung bang, nggak punya duit. Gak usah bingung-bingung. Nih, gua kasih solusi. Nih. Pegang nih barang nih. Barang apa ini bang? Biasa. Masa lu gak tahu? Waduh, gimana ya? Waduh, gimana ya? Udah, pegang aja. Gimana ya bang? Nanti saya pikir-pikir dulu aja lah. Udah lu santai. Dapat uang banyak pula. Waduh, gimana ya? Kalau kurang, lu tinggal ngomong aja sama gua. Ya udah, nanti kalau lu butuh, tinggal kontak aja gua. Oke bro, oke bre. Bang, Tatep gak mau kalau kayak gitu. Tuh, CS Ogut karak daratang. Tuh, bener kan? Si Tatep di saung. Nya diteleg-teleg mah siga nuker pusing, diteleg-teleg meureun. Aduh. Oh, iya. Tatep, hari kamu kunawai jika nuker galau. Aku lagi pusing nih, CS man, CS to, CS doi. Hai, CS tuh tah. Ngora-ngora lo bakal pusing segala. Hari kamu kamarana bae. Ada aja, kamu yang kemana wae Hampura ya CS, Tatep rek pamit. Oh, rek mana sih? Tatep rek mangkat di lembur ieu. Rek usaha. Tatep hayang jadi jelema sukses. Kemana? KDW deh, mun geus sukses ulah mohokeun rekan. Nya heueuh KDA, keur balang sakwe di saung wae, ari geus meunang usaha, poho ka rekan. Jeung deui omat ye, lamun geus tepi ka angka 10, ulah poho tah ka angka 1. Tah, apal meureun. Ya udah,
aku doakan semoga apa yang disemoga tersemogakan. Kamu tercapai Tatep, tetap solid Tatep. Ingat, jangan lupa ini itunya ya Tatep. Jangan bandel ya di sononya Tatep. Love you Tatep. Dih, meninggal gila ih. Kusah, Tatep mangkat. Tong salah di, nyoa. Geus teu ngarti deui ka jalan hirupna. Lieur aing mah lieur. Kamarana ari urang Sunda disebut eueuh aya, disebut aya. Kemana atuh? Urang Sunda kamarana, urang Sunda gimana? Urang Sunda, urang mana? Urang Sunda anjeun saha? Nahangan saukur nungesian kulon Jawa, nahangan saukur lalajo bari kumenda. Gancang gerah udang buka celi buka mata, gerah tembongkeun urang Sunda oge bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arek kemana Wak? Iya, rek nangon jang. Ngangonan Wak? Tah nangon iya. Het, beraku uing diangon bah. Maaf. Nangon iya jang. Nangon domba. Wah ya anak Wak, si pendil teh ya, geus gedenya. Nya alhamdulillah. Beri jeung bangga ge parabna. Het, parab cenah sarua jeung domba. Ngadai wae ih leutik-leutik. Tadi masa nempo si Tatep. Kamana ayeuna? Tuh kawa ngomong nama arek merantau. Oh, rek merantau. Merantau ke mana? Duka arek merantau ke mana-mana nama. Duka ke Arab, duka ke Taiwan, duka ke mana lah. Duka lah. Geus teu ngarti deui ka jalan hirupna si Tatep mah. Ngarti tuh mana kasiban. Nyau ah. Eta muni merantau sagala. Bener eta teh si Tatep teh mangkat. Nya Wak, arek mangkat ngomong nama arek usaha. Padahal mah di dieu we nya usaha mah pabrik loba. Oh, nyanya. Usaha mah naon we nya teu kudu di pabrik wae. Oh, nyanya. Usaha mah naon we. Nu penting halal. Ah, cenah teu bisa digawe di pabrik. Na usaha mah naon we. Tong putus harapan. Jadi si Tatep teh mangkat teh meureun ayeuna teh nya. Duh, aya-aya wae eta mah budak. Kuku tuh da si Tatep mah. Dah beri jeung kitu-kitu ge babaturan marane. Nu penting mah curang duakeun we. Naon anu dipikahayang ku manehna. Sing kalaksana jeung duakeun. Mudah-mudahan tong sampe lupa diri. Teu inget perbalangsakna nyangsang di mana saha nu nulung, saha nu nalang. Tah tong sampe kitu bisi lupa daratan. Lain hartina teu pamrih anu nulung, anu nalang teh. Ah, nyasing hideung we atuh. Hidung Wak, hidung lain hidung. Nya geus kitu. Warek ngeureuyeuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arek kemana Wak? Arek ngangon. Gandeng aduy ah. Garing.
Hampura. Adat gaturung kuiga Ras Allah batan baja Ribu gasik sana langsa Ampura be sayonara Gaduhung ke asam tempo Gaduhung ke asam ejo Asa jadi bolong. Pemirsa 17-an. Diceritakan setelah beberapa tahun kemudian. Akhirnya, apa yang dicita-duakan si Tatep tercapai dan si Tatep menjadi orang yang sukses dan kaya raya. Bagaimana kisah selanjutnya? Jangan kemana-mana. Saksikan dan pantengin terus. Drama Kabaret Kaula Muda 11. Aku ingin menyalakan api denganmu, api yang tak pernah terlihat. Berkobar rasa ini di dada, menyongsong masa depan yang cerah bersama. Sukses, pegang pundakku dan terbanglah sukses. Gapai semua mimpimu, sukses. Buktikan kepada mereka. Pakai kacamata, pakai dasi. Wis segala aya ini mah yang nanaon ge. Caritana Tatep teh geus boga usaha. Caritana Tatep teh geus sukses pamiarsa. Pokona caritana Tatep teh geus sukses lah pamiarsa. Tatep teh geus sukses lah, gitulah sukses pokona mah lah. Caritana Tatep teh geus sukses lah pokona mah. Aku sedang bingung, pusing kepalaku memikirkan dia. Aku yang selalu harus disakitinya. Dia tak tampan, tak juga ditawan. Dia tak juga berkelimang harta. Tetapi mengapa kayaknya seperti superstar. Aku yang sedang bingung, merasakan virus cinta. Ku butuh dokter cinta. Inikah yang dinamakan cinta? Betapa sakit yang ku rasakan. Ku butuh dokter cinta. Suka dia, tapi ku tak tahu untuk bilang kepadanya jika aku suka jatuh cinta kepadanya. Seandainya kau bilang saja padaku apa yang kau rasakan, tanpa harus kau diam dan diam lagi, buatku tak mengerti. Rek percaya arek nante hati-hati kunyakeun dameleun digumpaikeun obat mojang ngaluhurkeun. Kemari yang ngambil nggak ngaruh saya akhir bapak tuh akhir ngaruh nunggu nggak kira
Karake mapatkeun jam pe pamake. Kalah datang nu kieu. Ngaganggu wae lah. Aku kangen tahu. Naon sih? Sayangku, cintaku, kurang apa aku ini? Kecantikanku ini hanya untukmu. Duh, malah ngacaprak cenah. Terkenal. Secepat itukah kau melupakan aku? Naon sih? Aku cinta kamu. Aku nggak cinta kamu tahu. Tak kusangka dirimu berdosa telah melukai hatiku saat diriku jauh darimu. Kau bermain tiada di belakang aku. Tak sadarkah dirimu sayang, kau telah melukai hatiku saat diriku jauh darimu. Wis kaditu. Ah, balik mana? Kamu tega, ah. Ngaganggu wae lah. Aku suka kamu, aku sayang kamu. Kalau kau tak percaya, belahlah dadaku. Di dalam jantungku terukir namamu. Bohong. Kalau kamu mengukir nama di dalam jantung pasti sudah innalillah. Hei, kamu mau kemana? Sini. Sulit bertahan sakit, kisah ini sungguhlah pahit. Sampai kapan aku terima diriku yang selalu terluka. Duh ya Allah, kenapa rasa panas ini selalu menyertaiku ya Allah? Rasa sempit, ingin pergi tapi tak bisa, karena diriku masih mencinta. Kebetulan nih. Lu, sini. Gua titip nih. Apa ini bang? Udah pegang aja dulu. Nanti gua ambil. Woi bang, apa ini bang? Woi bang. Jauhlah. Jangan bergerak. Diam. Kenapa ini pak? Apa salah saya pak? Diam. Jangan banyak bicara. Angkat tangan. Cepat, angkat tangan. Geledah dia. Nah, apa ini? Apa pak? Gak tahu pak. Ini bukan punya saya pak. Dusta kamu. Cius pak. Bener pak, gak tahu pak. Ini bukan punya saya pak. Ini punya itu tuh pak. Lari pak. Udah. Jangan banyak ngomong. Bawa dia. Lampu teh kayangan, lampu teh kayangan,
Geus awak muter otak, awak pegang tinggal tulang, mikiran hirup jeung hutang tang 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 tang. Hutang ka warung geus numpuk, teu bira hutang kurupuk, bakat kumin dengan jugna, beuki loba teu karasa. Aduh pusing banget baby, oh baby, oh oh oh. Pusing banget baby, oh baby, oh oh oh. Pusing banget baby, oh baby, oh oh oh. Pusing banget baby, oh baby. Ye, apana? Cik atuh maneh teh teangan-teangan atuh si Tatep. Da kumaha di teangan mah di teangan ieu ge. Duh Gusti Nu Agung, teu mulang-mulang budak teh. Melang emak teh apana? Bisi kumaha onan? Sing sabar we atuh nyi. Melang wae emak teh. Heueuh sarua apa ge? Asa teu ngeunaheun kieu hate teh. Selamat sore. Benar ini orang tuanya Tatep? Iya, betul Pak. Ada apa ya? Berdasarkan penyelidikan kami, saudara Tatep, Kenapa? Kenapa dengan anak saya Pak? saudara Tatep tidak terbukti mengkonsumsi dan menyimpan barang narkoba. Untuk pelaku utama sudah kami tangkap. Dan ini saudara Tatep kami bebaskan. Duh, alhamdulillah. Duh, kadieu kasep anak apa anu herang mencerang kadieu jang. Duh, alhamdulillah. Jang teu kuna naon jang. Deudeung teuing anak apa. Pak, hatur nuhun Pak. Terima kasih Pak. Duh ya Allah, terima kasih Pak. Baik, kami lanjut bertugas. Selamat sore. Udah, cepat, bawa dia. Duh Tatep, kemana wae ari maneh? Ma, apa, hampura Tatep. Alhamdulillah apa cita-cita Tatep teh ayeuna geus kalaksana. Dihampura jang ku apa. Tuh, si Tatep aya balik. Tet, meni lawas dilawas kamana wae cenah. Rekan, hampuranya lain mohokeun hampura ya. Dihampura ku kami. Ya, terus terang weh ieu mah nya. Kami mah teu boga rasa sifat dendam saeutik ge. Komo tepi ka ngageuleuhan rekan mah. Kami mah nu ngapaurkeun teh bisi kos neunggeus-neunggeus. Tepi ka marohokeun rekan, geus sukses mah. Hampuranya jang si Tatep. Hampuranya. Mohon mang. Alhamdulillah ayeuna si Tatep geus balik, geus bisa ngariung deui jeung keluarga, bisa ngariung deui jeung rekan. Tah, kumaha lamun ayeuna curang hiburan. Nah, bener oge ya. Kumaha lamun ayeuna hiburan jaipongan ya. Mantap jigana teh ya. Bung ah. Musyrik.
Tepuk tangannya. Cukup sekian drama kabaret dari Kaula Muda 11. Kisah perjalanan si Tatep. Terima kasih untuk warga semua yang sudah menghadiri acara kami. 17